Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Fatir Auredava dari kelas 11 TJ 1. Abdi ingin membacakan carpon bahasa Sunda yang berjudul Hadiger Paninengan. Di hiji desa letik nu pinuku kahadean. Hirup biji budak lalaki ngaranana Wira. Wira teh budak nu calagan, bager jeung bade budi. Sanajan hirupna basajan, tapi manehna sok ngabantu batur jeung tara mopohkeun jasa kolotna. Bapana Mangkarta tukang pandai, sedangkan indungna ambu eus jualan di pasar unggal isuk. Wira sok mantuan ambu ngajualan sameme sekolah. Teu kabayang kumaha capena, tapi manehna tara ngeuleuh. Di sakola Wira murid nu rajin tur gancang nyapirakeun elmu. Guru-guruna resep ka manehna lantaran tara nyarandek dina diajar. Tapi di sekolah oge aya si Dadang, budak beunghar nu resep ngahina batur, utamana ka Wira. Baju maranehannana geus luntur. Wira mah budak pasar, cek Dadang bari seri-serelek. Sakepeung hate Wira nyeri, tapi manehna henteu ngabales. Anjeunna emmut kana nasehat ambuna. Sing sabar, ulah ngabales kajahatan ku kajahatan. Dina hiji poe, sangkola ngayakeun pasangiri ngadongeng. Wira hayang pisan miluan, tapi manehna henteu boga buku dongeng pikeun diajar. Ninggali kaayaan eta, ambu eus ngaharapkeun Wira ulah sarineun. Ulah hariwangna, dongeng teh lain ngan ukur tina buku. Dongeng teh aya di sakabeh kahirupan. Cek ambe bari mesem. Ku sakitu sumangetna, Wira nyieun dongeng sorangan caritana ngeunaan budak leutik nu tareka neangan ilmu. Poe pasangiri datang, Wira ngawi kalayan hate tulus dongengna. Ngangenjelengkeun sakabeh anu ngadengekeun. Nalika juri ngumumkeun juara, Wira anu menang kahiji barudak sakelas. Malah oge si Dadang ngajerit ku kabagjan. Ti harita si Dadang henteu deui ngahina Wira. Anjeunna malah jadi babaturan. Sadarieun kahadean jeung kaikhlas leuwih penting tibatan harta. Wira ngarti yen kahadean moal leungit sanajan dihina, manehna geus ngabuktikeun yen usaha jeung hate bersih bisa mawa kahormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Fatir Auredava dari kelas 11 TJ 1. Abdi ingin membacakan carpon bahasa Sunda yang berjudul Ngudak Impian. Di hiji desa leutik di wewengkon Sunda, cicing saurang nonoman anu ngaranna Wira. Wira lain ngan saukur nonoman biasa. Manehna boga impian gede pikeun ngaroba nasib diri jeung ngajarkan kamajuan ka desana.
Hirup di kampung anu sederhana, Wira sok ngerasa aya hal nu hayang dirobah. Sapopoe Wira ngalakonan kagiatan seperti nulungan kolot, mantuan ngurus kebon, jeung ngalaksanakan rupa-rupa pagawean. Tapi di jero hatena aya kahayang anu ngagerakeun hayang diajar di kota sarta nyiar ilmu anyar supaya bisa ngaronjatkeun kamajuan desana. Anjeunna sering nyawang langit isuk bari ngalamun mikir kumaha masa depan anu bakal datang. Dina hiji waktos Wira manggihan kasempetan pikeun neraskeun atikan di kota. Sanajan aya halangan jeung tangtangan, manehna teu ragu pikeun ngudak impianana. Wira pamit ka kolot jeung tetangga bari jangji baris balik ka desa sanggeus menang ilmu anyar pikeun ngabantu masyarakat. Di kota hirupna jauh beda jeung di desa. Wira diajar loba hal anyar ti teknologi nepi ka budaya modern. Najan kadang ngarasa jauh ti imah, manehna tetep ingat janji ka keluarga. Tiap mangsa liburan, Wira balik ke kampung mawa pangawareuh anyar anu dipika butuh. Tahun-tahun kaliwat Wira beuki sukses. Pangawareuh jeung pangalaman anu dihimpuna dipake pikeun kabantu ngaronjatkeun kamajuan desa. Manehna ngadamel program-program atikan jeung pamarentah lokal anu nyarengan aspirasi masyarakat. Kalayan dukungan ti warga kampungna beuki maju serta rame kegiatan. Nah, berikut adalah Carpon Sunda. Nah, jadi cerita Wira jadi inspirasi nanoman sejen di desana. Yen impian sanajan jauh jangkauanna. Bisa kahontal lamun terus usaha tabah jeung dek ngorbankeun diri pikeun balukar anu leuwih hade. Impian Wira lain ngan ukur mangrupa kahayang pribadi tapi jadi modal pikeun kamajuan sakabeh masyarakat. Mangsa impian jeung usaha ngahiji ngajanten desa letek di Tatar Sunda boga harapan anyar. Kalayan barudak nonoman anu ayeuna boga cita-cita luhur pikeun ngawaun masa depan anu leuwih cerah. Sekian dari Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.